wilujeng tepang nuhun nuhun sia tara-tara we nanya teteh lain emang namana teh sok rada jeung anjing aing gitu nya lain tanda eukeur lain nyahoan kitu teh mah komo siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keiket budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ieu eta anu hideung ngomong alus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah aing cek keterangan nu kagebruskeun kana rakat nu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sih mah teh heula nah ari sia kakada aing boga musuh soleh biasana mah da terus kabur ieu mah bageur bageur balik deui euy gara tingali gara tingali gara anjing atuh gara tingali gara itu kali heula aduh maka jengelek eta cici dirinya balik deui teh gara tingali gara nya tuluy jeung nya gara eta dangukeun di payunna uang bagus tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu dina rungkul nah ya Pak di payun aya nu eta gorowok kade sing hati-hati ya makanya kayaan di leuweung geus ya iya kade cing hati-hati waspada permana tinggal nya jeung urah sompra kade jang me HP biwir nah nu abdi geus kana teuing eta mah tuh ulah kaget manusia Raja Bagong kedok teman sia teh eta sihungna butuh keur pipa we aing mah sapaharana uang bagus ke antos sakedap punggawa ya kasep anjeun resep nyukut marga sapa iya tadi nu pae nu dihareup tah percis penguin atuh kasaha teh sia teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ama aya jelema kasep Gusti nya naon ai sugan lain jelema teh tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema muni naker goreng patut banget goreng patut Pak tabako jangan naon itu buta minta bako
Nah ini nyebut banget. Nah anak-anak kaget kumirahan ningali ingkang sampun prapta Raden Sadewa kali pawongan kaget ningali anu ngabedega di payunan ngandika kisila wilujeng tepang iya Satria nonton nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek jelek sama wong geneng sing yang jawab ku jelek kayaknya asal jawabnya diajar itu kayaknya bapak sanaon itu teh diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun nuhun sia tara-tara we itu wae nanya teh lain emang namanya teh sok rada jeungan jeung aing gitu nya lain tanda euker lain nyahoan kitu teh mah oh mau siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keiket budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ya eta anu hideung ngomong halus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah aing cek keterangan nu ngagebruskeun ka neraka teu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia saha sampean ngarang kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring mah sa RW kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa belum oh Sadewa urang mana teh Dew Dew itu tuh anu tanda tahlil urang mana lain geus rupa-rupa lain eta ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda adi mah ya naon dengan artina aku siap ya manehna agama naonnya haroskeun sawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seun ngaranna anu semur Marun aya eta anu diiket kuring Dedi wah beres ieu sieun dipacok aing aya itu nu tukang kuring si anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono tah eta badminton sama tinju atuh wong ngendi sampean bahasa kitu kaula teh ti Bumi Rotau sawujud ti negara Amarta Bumi Rotau ya negara Amarta ari eta nu tukang
kami titulan itu di mana Cicalengka Cicalengka Kabupaten namanya Cicalengka dek mana sampean kaula tes apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup kaya tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kekayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya cek abdi ge perampok garong begal perompak mah di laut nya tak kudu bisa ngabedakeun aya di darat perampok nya aya di dapur teu ngejo nya mah teu nyambung nya mah jigana lamun maneh masrahkeun harta kekayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu henteu kitu paehan bae ya an Pak geus kejemnya oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy gaya hargaan anu matak di lebah dia urang pagehan budaya urang matak reueus ku aya pakis naon pakis teh naon pakis teh si belegu pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro si engkis atuh teh paguyuban kisuna belegu pakis teh paguyuban kisuna dek dipasrahkeun apa basa dewa geura eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing inget yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya maksudnya hoos akhirat mun tong nyaritakeun atau tong dicaritakeun namun siasan apa salat getara eta nepi ka kitu jelema mamawana dengan asa pang benerna we model kitu teh kuasa pang benerna ge geus salah jelema mah laras sawat coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade ditanggung mamalana ku kaula itu mah tos ditekadan sih oh niatan ih sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy pokoknya maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa poe ieu bakal hasil bawa sertifikat tanah teu aya ge akte kelahiran nya PR benernya nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun oh lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula laras eta mah lain deui urusanana eta mah merupakeun ancaman keur sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri eta laras sok dipikeun naon rupaha dipentak ku sampean semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga deh eta we satria teh eta ciri-cirinya ka diri aya aing sok galab euy kumaha sih apa kon wani merangaku sadewa ora wani dening apa kulanang aji mulati tegak ka dianya siram rata jaya merata nyekel sabuk bilang tatu aji mulati tegak raya ajakakeun bacot di nu legasnya hei anu mana hei kapir si harapan ku sia kajajang dek dipasrahkeun eta iket dia dia najis sudah dibacok aing saya jadukan ku abdi mundur Pak Kono lain hiji maneh sing waspada tinggali di hareupina rungkul ringui ya sirulit aing mana pan digadekeun sae digadekeun sawios tu abdi gan hali mundur dawala piraanan jelema hali
Nya anu tara salat pada kitu. Hai jurus halus. Ayo ke punggung emang saya Gusti. Dewa yang sikil prung. Tur. Kakara aing aya anu rek dibegang ngalawan. Biasa nama sok pasrahnya. Biasa nama sok rangga. Laras jol kenap. Tapi ayeuna ngalawan ieu jelema samana ya bisa-bisa 47 maneh. Pasti ieu mah ieu. Aku mujang. Halus jujurna euy. Lain jujur cucungik ieu mah. Jujur. Naonna si Sadewa sia. Kuring, guruna. Gurunya. Ya, muridna gini ai guruna kuluh. Pan kitu. Murid mah geus jadi presiden, pan guru mah anggar di sekolah. Sekolahna. Iya. Dek mana sih dek? Baru kada mau diudag. Alah sia. Baru kada murid cepat dulu. Iya. Jok ya. Ayahnya diberi kaji kepada-pada oke. Alah sia. Balik deui. Aduh, ai suka jadi udang. Alah. Balik deui aneh euy. Lain mana kakara aing boga musuh soleh. Biasana mah terus kabur. Ieu mah bager. Bager balik deui euy. Geura tingali geura tingali. Geura anjing atuh. Geura tingali geura. Tuh kali ieu heula. Aduh make jengelek. Eta cici. Tah dirinya balik deui teh geuranya geura tingali geura. Geuranya. Geura. Nya tuluy jeung anu nya. Goblok kitu anjing. Mau ditangkap ini mah. Ini baru kada kemana. Modal. Ini susu gelo. Tewak tanya. Aduh, dipalih dia Asep ini. Didinya Asep setan. Abangnya. Aduh. Menangkeun atuh. Alah. Nyaho di bobodong mah cicing. Oh, alah. Ngelempet we. Kumaha mun ayeuna? Awas atuh. Wah. Boleh cong-cong ke ya. Menuju sia. Itu bubungutan lebih kayak gitu. Goblok saya tidak kahayang aing gitu. Tadi dengan jelema. Aing memangnya saya teh kasep. Aing ngaku awewe di udag-udag.
percaya. Udah merkosa. Harus juga tadi udah teh boboheun. Lawan atau lawan. Tarik nunggu nama gue. Beureup geus kitu gedena. Weh, Atuh beres. Ajik kamar ya. Woi. Beres kan. Hebat. Sayangnya ini. Woi. Gerakan naon eta teh? Gerakan naon? Eta ketinggalina. Ini mata tong hees oge teh kitu. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. Anjeun dek ngalah nyawa kaula dipiheulaan ku kaula. Orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawab pusaka kula. Dawala abdi heuh. Oh. Kade atuh balangan. Suka teh tekeuna. Ngagojo-jo sana beuheung. Kade atuh beuneuh. Ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu? Tidak terbiasa. Pak Ajo. Laga mana tuh teh jati Pak Ajo. Cimuncang ya. Haji Ahmad Johara pan gitu ngomongna. Dek jagong. Alah. Ibu Hajah Neneng nanti. Ya. Beda ada jeung urang Cikawung. Kumaha urang Cikawung? Diteunutkeun Cikawung mah. Lain Syari eta, Syari nongen. Joy gitu kan. Urang Jatiwangi, urang Burujo. Bedanya sama kumaha? Atuh geuning. Itunya. Ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh. Nya. Dek nabeuh ka Kuningan pelbah setopan yang di Kadipaten. Nya. Atuh geuning ha tukang beca. Atuh geuning Sinen ge mah digoreng patut. Tadi wadah. Kusa merok urang teu. Kusa rangkau. Ai eta geuning susuna meuni lepet. Kada ke sekolah. Dari panggung meuni dahnar. Goreng diganjel ku sapu tangan meureun. Jaga sekolah tuh. Nah, geuning tuliskeun si Jenong. Beres nih mah. Haling dol. Bade urang panah eta jurig-jurig. Sae ulang. I love you pun. Ari abah naonan, Boh? Apaan eta teh almarhum Basurip. Ya, lagu Basurip. Oh, eta teh Basurip, Boh. Nya. Nya eta mah Basurip lamun abah mah abah sarapnya banyak. Jurig jaka kolot teh doraka. Doraka camplak. Abah, Naon? rek ka mana, Boh? Rek ngungsi. Ngungsi ka mana, Boh? Ngungsi apaan urang teh leuweung geus beak dituaran ku jelema. Sida cai ayeuna geus eueuh. Ka urang enak kulayaban. Bah, Naon? ari mah ka mana, Boh? Apaan inung sia teh baheula ge maot ngaletak setrum. Setrum eta. Ari maot teh naon, Boh? Bung bebenyit. Apaleun. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Eta. Oh, jadi alo bogohon ka mah, Boh? Abong bebenyit. Bong budak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka katut pangeusina. Eta. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Boh. Nya. Urang kalot ieu, Boh. Rek naon? Urang nepangan emak. Nitah modar ka aing. Ai sia teh. Jengkok mun dijelema. Bah, Naon?
Yang di baju boh. Alah karunya tong borosia ingin tuh Wah, naon yang disunatan boh. hah Yang disunatan. tuh suat wae khawatir Tong seserian apa? cerik belagu Nah, make ceurik. teu boga duit abahna nya Nah, da cek rarasaan mah pa disunatan teh ku peso lain ku duit. ada abah teh kudu meureun kudu nitah ka ahlina nya bisi salah Atuh ku abah, da teu becus abahna atuh diajar belagu. teh sia ka kono teh bina-bina teuing Wah, naon ojang masuk sedih teh bah. naon Lamun ngadenger radio, namanya boga radio gaduh, radio naon radio urut, alah urut naon urut kaduruk, nah urung betul nya urung da kaduruk. maksud aing teh disada sada Ni sada bangan sagelombang we ungkul. nah Dan gelombang nu lainna kaduruk. nya nah naon dina radio Na radio aya lagu budak ding mah lagu opop anak-anak. lagu naon Lagu anak jalan tah teh geuning apa? anak jalanan lain anak jalan tah Tah eta nu kumaha nu teh geuning. Cek pejama kuring teh anak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabanarna hate ngarasa nalangsa bogo hirup raga kaya bapak teu apa dirupa. Yang deui ka di mana? aduh geunaheun deui Aing gitu loh. jurig jaga kolot teh geunaheun jangke direkam ku abahnya Di mana? di pabrik tahu dina di Cibuntu di Hajinana di dinya tah heeh jadi kendake geunaheun mah geunaheun bete jangan nyinggung ka abah Nyinggung naon? maka jeung bapak tapa dirupa pan bapasia teh aing nya dibaheula ge Nyarek bisa apa kumaha kan apa mun teu abah. nah Tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abi banget abah Pak Aprok. nah Sok abah malik ka katuhu. sok Dah. Malik deh ka kenca. Dah. Abdi ka teu ka dieu teu ka tingali abah. tuh Tuh ka dieu teh aya abah. Tuh ka dieu abah ka mana abah? Siapa abah abah? mana tuh Kudengakeun ujang abah. iya diharap Abah ka mana abah? Siapa abah? Abah ka mana abah? Abah. Dahulu nih Ka mana wae atuh ari maneh. aduh sia ka kolot teh belagu doraka sia Punten abah, punten teh dihaja abah. Abah, naon hayang untuk Indonesia Acek mah hoyong pangna hayang milu ka manura teh hayang nyaruakeun beungeut nyaeta jeung Dewi Kunti nali berata anu kasohor geus kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh anu ruban widadari nu mung surti kahyangan cik hayang nyaho bandingkeun jeung Acek geulis mana mana nyaho kalewihan Acek sok bandingkeun dalam mau dibandingkeun mah yakin geulis Acek sedangkeun Acek mangke kahareup hayang direbonding tobat kalayan Acek mah balik ti manura teh hayang meuli bulu mata palsu aya langkungna Acek teh kumaha leuwihna memang geulis mah geulis Kunti nali berata tapi nyari aya di Acek kitu Acek teh kagungan nyari uyahan ay kakurangan anak goreng bibir teh sakami beda teh kali Acek kurang aja selemeng Acek teh
Acek mah yang buka saling kita kanu kasep karepere koneng. Ya mudah-mudahan atuh Acek. Acek palai kagungan saroge teh kanu penyakit koneng. Kabina-bina teuing sak kaheureuyan lanceuk teh. Aya kadua ngarojong. Kumaha atuh Acek? Kasep garempereng koneng maksudnya gitu lain hayang boga penyakit naon boga salaki ka jelema anu boga penyakit koneng nah dedengan teh mana teh suman suman kumaha tobat teuing naon tingali ka itu anu ngaleut saha tingali awewe 2 pamegat hiji dibarenganku anu hideung nu panjang irung jeung nu diiket Kakang Semar ieu nu beda kana hate bisa aya gangguan naon-naon di hareup tungguan di dieu Madrim jeung Kunti cepot lah kurang kahareup sakedeung dewek mah kapake pisan kudu nungan teh nem teh. Atuh da nungan aing gimana cara rangkeu teh ku dewek dipencetan. Nya. Datan nira tangga demam. Datan nira tangga demam ewe pagulingan ranu. Pakulingan tobat teuing nah eta lalaki nepi ka kasep-kasep teuing nepi ka kitu nyepoh kumaha ngerakeun kitu ari Acek mun ungah panggih jeung lalaki kasep we tobat teuing tobat teuing lah aya jelema goreng patut teuing nu muji ka aing mah coba heula ge tobat teuing ieu jalmi teh kasep-kasep bet resep ngukut marga satwa disebut marga satwa aing paingan aing di lembur teh payu-payu nyata we geuning Satria kaulanun kula tobat teuing meuni andalemi kitu meuni halimpu sorana suman tanyakeun cing pananyakeun nomor HP-na sabaraha upami palaid uninga kana nomor HP dunungan abdi mah sieun sae pilariade bangkong heugerok kurang ajar kemana karapae mah ditanyamung atara pitang ka manalika ikumaha dengar saha upami dipersanten ngaran kaula teh Pandu tobat teuing pono kakasihna tapi nyari naksir teh naksirna ai kadunungan aing nu naksir ye ai kadunungan aing nu naksir ai ka aing nu nagih bedana teh kitu unggul naksir teh ye di mana kaula teh ti Astina Raden Panu ti Astina Pino tobat teuing eta teh nagara beunghar negara bulat beunghar negara Astina teh kapan kaciluk ka kana ngewu kalau ka Japri ngangin ka koncar mancanagara eta teh negara buru jero bro dipatok ka jadi ngaimah ngajang-ngajang teuing nya mun urang mah aduh perkata kesek kata patah turun tak keber kata kata sekal apa tok kalau kemana lu pur kapasitas kata 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 bro waktu kata kata budak tak apa bang alahna ari agan coba agan tiasa gancang gitu amit deh
Pantasnya ya tahu eta ke jodoh kerundungan aing. Atuh pasti kamu baca-baca merata pasti sebenarnya waktu pernah jatuh pakai itu dapur. Kadapur kan kota sorangan untuk makan yang ditahan kuring. Ayang daang. Nyai. Cek saha, cek abdi. Kepret. Aduh ampun. Mulih ti mana tapi bade angkat ka mana aja ke dupi salira teh saha ngarang kaula Suman atanapi disebat oge Anggandara Sumang tengahnya dua lain dul Sumang tapi ngarang kaula teh Suman oh manawi teh Sumang dul Sumang nya anu ngalagu kuda gini Pangandaran kumaha contohan da ingat sepode di dengan teu si laut Pangandaran kan gitu nih kan nya mulih ti laula teh wangsu ti Manura mulih ti Manura pino nonton Saemara dikersakeun kaula teh ngiringan Saemara kumaha jadi pamilon dikersakeun Dewi Kunti Nalibrata teh kengeng ku kaula kaimplik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim oh anu istri anu itu duaan eta teh Kunti leres tobat teh gustikeun bae Suman pangbejakeun jadi nomor 3 gede pangbejakeun abdi lalaga santasan kaduh bojo bulan paduli teuing sana jadi PKP oge paduli teuing mana teh boga pamajikan oge awewe teh aing ningang di suwe nya euy eta ku dewek moal dicandung ku dewek sorangan mungeun nya aya kanu ridu Suman jadi eta Kunti teh beunang ku anjeun leres aduh dupi salir ngarang kalau teh Suman ieu atarapi Anggandara tak ieu pun lanceuk kakasina Gandari oh Gandari ngana teh manawi teh Ganda Ciroyom takaula teh salarasna bade ngiring Saemara ti Plaza Jenar atuh kaporotan anu mawi sedengkeun kaula teh katari kata jika pati-pati kapentang asmara gamaku eta Dewi Kunti Nalibrata ku kagelisanana nya upami priyogi mah ku Dewi Kunti malihan itu aya hiji Dewi Madrim kitu mangga teh teuing aya dipriyogikeun mah nah cacagan mun kaos kana bonteng hayu urang rojo mun dijajan ke jeung duren kilujeng ngada cicing ai kitu kumaha ai anjeun priyogi mamangga kek kumaha maksudna da tadi kan menang Saemara saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara eta bakal ngajodoh putri tayuna oge kitu ai priyogi mamangga asa kaula eleh heula upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun eta teh banyol atawa kakara ngadenge dunungan ujung sombong dengekeun naon waktuna sombong tapi ulah direncana tina hate ujug ria tapi inget tugas tidu jadi kolot putra Kangjeng Rama teh 3 Kakang Dastarata kaula
oge Widura sedengkeun karek menang AWWT 2 nyapan abdi hiji dudungan aing ningak kutarang aduh ampun mendingan domal menekuk gitu sana jadi masih eleh ya eleh melapure meureun eta teh nyaan panu kaula muasalah bener ya tega pati tega ngan sabalikna naon lamun kaula eleh kaula rek mere istri teh 2 ari anjeun tah acek borohkeun dari ngati acek borohkeun belegug lain borok masih ada rahasia ketos nah ari aing ka ambeul gitu celi aing punten sanes ketos anu kamu itu teh nyai naonana kelek didungan mun kitu ah sok acek borohkeun upama tiasa mawayahna ieu elehan acek teh hoyong pisan bukan salaki kanu meunghar da manahen ka ge meurbakan nuturkeun acek jadi lamun kitu carana padu mangga siap tega sok hayo lanceuk kaula bawa ka nagara astina ku anjeun aduh nuhun ayi cingkeok kedua kana teh cingkeok ke kadulur ge nya ku bogoh mah kitu teh ku bogoh mah lamun cing bogoh ka salakina aya bogoh ka majikanana salakina teh diduakeun modal gitu ya lalawara jadi sok cepot nah nyingkah sok itu acara piwasitan ku abdi mangana yang antosan itu mangga antosan segitu aceng didoakeun sing eleh rayi parantu siap sok bade mawa pakarang mangga bade henteu teu naon anu penting oko pegalan pati seren subredan banting binantengan ayo ready siap ayo ready siap mulai pertandingan antawis Pado dengan Suman. Are you ready? Minggu satu. Syah. Nah, itu. Nacan keren. Hayo, maju Pandu. Hai, ya, woi. Aduh, hebat aja. Pandang. Iya. Quit. Iya, Pak. Nu kelaran. Aduh, luar biasa, Pak. Waduh. Iya. Allah. Duh. Tuh sangka eta usik nepi ka kitu. Ya. Luar biasa deui. Kade aja poskeun tenang jang. Saha teh awewe teh ngaranna teh? Gandari. Hah, Gandari ti Cicadas. Nah, jauh-jauh atuh. Ti Cicadas udah poho deui. Prasa jenar ta eta. Aduh, ngan petang teuing kita we teh euy. Dikawin ge moal balik, yo pertengtong.
Eta acuh teh hayang muhar, acuh teh hayang oyong segala rupa hayang acuh. Kadenge ku aing bari ditipu da we teh. Meuli we kongkorongan jiga emas. Bikeun deh ku aing ngeureun kabeh dibalajakeun. Ulah teh tipu aku mah aing goblok. Teh ka aing teh kajagok teuing. Namun jahe-jahe teuing nya si eta. Malas ampun panu ampun teuing panu hebat eta usik agan manawi teh nyerep eta usik abdi eta suman ngarontok dicokot buuk nanti di dieu wen pulang ayo geus heureuy teh kabina-bina tong sok kitu alah kabina-bina teh da ieu alah wah dibikeun moal awewe gandari teh eta awewe anu ngaran Janari aceuk uguh we dulungan teh atuh da menang 3 awewe teh anu hiji Kunti nalikeun buuk kedua Dewi Madrim katiluna Janari Gandari lain Janari nya sugane kan kaopat mah tuh budug subuh Dewi budug subuh aceuk weh rayi nyalatkeun sadaya-daya kaulanu kumaha wayahna we aceuk da parantos janji diborohkeun kaula anu eleh nu matak teh oge apa didoakeun ku aceuk teh cing eleh da aceuk mah kitu wae ka adi teh siapa sih kalancing kaula nu Kakang Panu nuhun teu sangka aceuk bakal menang jodoh heula aceuk nu matak ulah ngaruha teh oge nu matak ulah gede hulu hirup teh bawa pot urang tiluan bawa ka itu tapi nama kaula nu Kakang Panu geulis terus cicing kenyi Dewi Ganasoli Ganari akhirnya Janari Sapi Akang anu ngaran Enu ayeuna menang jodoh Ganapura Ganari tapi rada bakal lamun teu asa diibak engkang nah kitu kumaha nah mun bararau haseum apaan akang tetos gelut nama teh ye syukur nincakti ucing tak ku kituna tobat kabina-bina teh Kakang Panu aduh kapunten geulis yapkan parantos ngarojong pagelaran wayang golek ieu tina judul nu pikasirieun. Mugia kahibur hatur nuhun.